wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah Bina Nusantara anu dipilih hormat, Bapak Ibu Guru Wali kelas 7, 8, jeung 9, Dewan Guru miwah Bapak Ibu Wali Murid anu simkuring pika hormat. Oge para siswa-siswi dina acara perpisahan anu ku simkuring dibanggakeun. Dina kasempatan anu girang ieu, hayu urang sanggakeun puji sinaring syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparin rahmatna dugi ka dinten ieu urang tiasa riung mungpulung dina acara perpisahan siswa SMP Bina Nusantara. Salawat sinaring salam mugi salamina dicurahkeun ka junjungan aulam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluarga, sahabat, sareng umat Islam anu salawasna istiqomah dina ngalaksanakeun syariat Islam dugi ka akhir zaman. Amin. Hadirin anu dimuliakan ke Allah, kaparengkeun simkuring salaku panyatur ngaos kana agenda enjing ieu. 1. Bubuka jeung bubuka ti kapala sekolah. 2. Proses masrahkeun ijazah. 3. Hiburan. 4. Panutup. Ayeuna parantos lebet kana acara anu munggaran anu dibuka ku Kapala Sekolah Bina Nusantara. Pabibo mangga nyanggakeun bubuka. Hatur nuhun Bapak Bibo pikeun bubuka. Acara kedua nyaeta proses serah terima ijazah. Kapara guru sareng Kapala Sekolah simkuring ngajak naik ka panggung. Acara anu kadua parantos rengse. Ayeuna program hiburan nyaeta pagelaran kegiatan ekstrakurikuler. Waduh, keren pisan, keprok heula. Ayeuna urang aya dina akhir acara nyaeta panutup. Hatur nuhun ka hadirin anu parantos sumping kana acara perpisahan SMP Bina Nusantara. Ijinkeun kuring mungkas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae video ti abdi Diandra Alisya Ramadhani kelas 8 unggulan 6. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.